Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana nu kusim kuring dihormati, mangga lajengkeun kana kitab Adhkar Nawawi halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ta'awudi ari ieu bab eta mertelakeun bacaan ta'ud ba'da du'ail istiftahi sabada maca doa iftitah. I'lam kanyahokeun ku anjeun anna ta'uda kana saenyana maca ta'ud ba'da du'ail istiftahi sabada doa iftitah sunnatun eta hukumna sunat bil ittifaqi kalawan ittifaq. Wahwa sareng ari ieu ta'ud muqaddimatun eta nu ngiheulaan lil qiraati kana bacaan Fatihah. Kanyahokeun ku anjeun bahwa bacaan ta'ud sabadana doa iftitah itu hukumna sunat kalawan ittifaq sepakat sadaya para alim ulama. Mana maca ta'ud sateu acan maca Fatihah baca heula ta'ud. Miheulaan kana Fatihah teh mimiti bismillah sampai waladhdallin, sateu acan maca bismillah teh disunatkeun maca heula ta'ud. Qala ngadawuh sa'allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta maka di mana-mana maca anjeun Al-Qur'ana kana Al-Qur'an, fasta'id maka kudu maca ta'ud anjeun billahi ka Gusti Allah minasyaitonir rajim ti godaan setan anu dibelengguan. Maknahu ari maknana eta faida qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim teh ingda jamaahiril ulama'i numutkeun jumhurna para ulama makna tina ayat tadi cek para alim ulama jumhur mah idza aradta eta di mana-mana ngamaksud anjeun al qiraata kana maca Al-Qur'an atau maca Fatihah fasta'id maka kudu maca ta'ud anjeun. Wa'lam sareng kanyahokeun ku anjeun anna lafdhu kana sanyana lafad al muhtaro anu dipilih fi ta'udi dina maca ta'ud a'udzu billahi minasyaitonir rajim eta lapad a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi maksudna makna tina faida qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim saur jumhur para ulama mah di mana-mana anjeun ngamaksud kana maca Al-Qur'an fasta'id maka kudu maca ta'ud. Ari maca ta'ud lapad maca ta'ud teh nyaeta a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi aya deui cenah salian ti a'udzu billahi minasyaitonir rajim teh. Wajah sareng datang naon a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Meunang deui lapad a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wala ba'sa jeung teu naon-naon bihi kana maca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ngan walakin al masyhur al muhtaru tatapina ari numutkeun kaul masyhur anu dipilih huwa eta ari masyhur al awalu eta bacaan kahiji ta'ud teh nyaeta a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi sunani Abi Daud dina Sunan Abi Daud wa Tirmidzi sareng Imam Turmudi wa Nasa'i sareng Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majahin sareng Ibnu Majah wal Baihaqi sareng Imam Baihaqi wa ghairiha sareng lian ti ieu Sunan Abi Daud. Anna nabiyya kana saenyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh Kanjeng Nabi qoblal qiraati sateu acan maca Al-Fatihah fi sholati dina salat a'udzu billahi minasyaitonir rajim lapad a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafihi wan
nafasihi wa hamzihi. Jadi aya deui dina riwayat sanes mah bacaan taudna teh Kanjeng Nabi sateuacan maca bismillah alhamdulillah teh maca taudna kieu a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamdihi. Itu bacaanana. Wa fi riwayatin sareng dina hiji riwayat mah bahasa taudna teh deui a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi bade a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi mangga bade a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi mangga. Da duanana oge kawarid sumping ti Kanjeng Rasul. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Ngalam kanyaokeun ku anjeun anna ta'uda sanyana maca ta'ud mustahabun eta nu disunatkeun. Laisa lain ieu ta'ud teh biwajibin eta nu wajib. Jadi maca ta'ud sateuacan maca bismillah eta hukumna sunat, lain wajib. Kumaha lamun dia jalma teu maca ta'ud? Lau taroka lamun teh mah ninggalkeun jalma hukana ta'ud lam yasim maka teu berdosa ieu jalma. Jadi langsung etos maca doa iftitah teh misalna wa ana minal muslimin bismillahirrahmanirrahim henteu maca heula ta'ud. Ta eta henteu matak dosa. Bahkan wala tabdulu teu batal naon salatuhu salatna jalma. Salatna oge teu batal. Langsung bismillah henteu maca ta'ud. Sawaun sarua bae taroka ninggalkeun jalma hukana ta'ud teh amdan bari ngahajah aw sahwan atawa poho wala yasjudu jeung teu kudu sujud jalma li sahwi kana sujud sahwi. Sok sanajan ieu jalma henteu maca ta'ud lamun ninggalkeun maca ta'ud langsung bismillah maka salatna henteu batal bahkan teu dosa eta mah ninggalkeun ta'udna teh rek ngahajah atawa poho bari teu disunatkeun sujud sahwi engke dina terakhirna teu disunatkeun. Wa huwa sareng ari ieu ta'ud mustahabun eta nu disunatkeun fi jami'i sholawatil faraidi wan nawafili dina sakabeh pirang-pirang salat fardu wan nawafili sareng salat sunat lihat tegasna sakabehna ieu faraid wan nawafil. Maca ta'ud dina setiap salat rek salat fardu atawa salat sunat itu hukumna sunat. Itu sakabeh salat fardu sakabeh salat sunat sateuacan maca bismillah sateuacan Fatihah disunatkeun maca ta'ud. Ngan sakali deui ketika teu maca ta'ud ge teu nanaon ngan moal meunang pasunatan. Wa yustahabu sareng disunatkeun ieu maca ta'ud fi sholatil janazati dina salat janazah alal ashahi numurutkeun kaula nu leuwih sahih. Bahkan ketika urang rek salat mayit sabada takbir kahiji maca Fatihah tah sateuacan maca Fatihah teh disunatkeun oge maca ta'ud. Itu nurutkeun kaul anu ashah. Wa yustahabu sareng disunatkeun ieu maca ta'ud bil qari'i pikeun jalma anu maca Quran kharija sholati di saluareun salat bi izma'in kalawan ijma' aidon deui. Disunatkeun deui maca ta'ud teh ketika jalma rek disajoroningkeun salat atawa di saluareun salat. Jadi disunatkeun maca ta'ud heula lamun rek maca Quran. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa'lam sareng kanyahokeun ku anjeun anna ta'uda kana sanyana maca ta'ud mustahabun eta hukumna disunatkeun fi raqatil ula dina rakaat kahiji bil ittifaqi kalawan ittifaq para ulama. Kanyahokeun ku anjeun sanyana maca ta'ud maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim eta teh hukumna sunat disunatkeun dina salat rakaat ka hiji ittifaq para ulama sadayana sateuacan maca Fatihah teh disunatkeun maca ta'ud.
Kumaha lamun teh mah henteu maca ta'ud poho dina rakaat kahiji. Fa illam yata'awad maka lamun teu maca ta'ud jalma fil ula dina rakaat kahiji ata maka ngadatangkeun jalma bihi kana ta'ud pisaniyati dina rakaat kadua. Jadi lamun teu maca ta'ud dina rakaat kahiji, poho dina rakaat kahiji teh langsung bismillah teu maca ta'ud, maka baca ta'ud bae dina rakaat kadua. Kumaha lamun teh amah teu migawe rakaat kahiji poho, rakaat kadua oge poho teu maca ta'ud. Fa illam yaf'al maka lamun teu migawe jalma papima maka dina perkara ba'daha sabadana saniyah. Mun rakaat kahiji teu maca ta'ud, rakaat kadua teu maca ta'ud, baca bae dina rakaat sabadana nyaeta dina rakaat katilu jeung saterusna. Timbul pertanyaan, kumaha lamun teh mah ieu rakaat kahiji maca ta'ud. Nah sunat teu maca ta'ud dina rakaat kadua. Palau ta'awada maka lamun maca ta'ud jalma fil ula dina rakaat kahiji hal yustahabu nah disunatkeun ieu maca ta'ud pisaniyati dina rakaat kadua. Nah disunatkeun teu maca ta'ud ieu dina rakaat kadua fihi eta tetep dina jawaban. Dina jawab wajhani ari aya dua jalan li ashabina nurutkeun ashab urang sadaya. Asahuhuma ari pangsohena soheh-sohehna ieu wajhani annahu eta sanyana ta'ud yustahabbu eta disunatkeun ieu ta'ud lakinnahu tatapina ieu ta'ud fil ula dina rakaat kahiji akidun eta anu dikeukeuhkeun. Jadi nurutkeun ashab ketika rakaat kahiji geus maca ta'ud nah rakaat kadua disunatkeun teu jawabanna aya dua. Nurutkeun pangsohehna mah cek ashab bahwa maca ta'ud teh disunatkeun maca ta'ud sok sanajan dina rakaat kadua ngan dina rakaat kahiji mah itu leuwih disunatkeun pisan leuwih dikeukeuhkeun dianjurkeun pisan maca ta'ud dina rakaat kahiji. Wa idza ta'awwada sareng di mana-mana maca ta'ud jalma fi sholati dina salat allati anu yasiru ngalonkeun ieu jalma biha piha dina salat bil qiraati kana bacaan asarro maka ngalaunkeun jalma bi ta'udi kana maca ta'ud. Jadi lamun bacaan ta'udna dina salat heg lamun bacaan dina salatna teh bacaanna seperti lohor asar bacaan teh teu dijaharkeun dilaunkeun maka baca ta'ud oge dilaunkeun. Kumaha lamun teh mah nu bacaanna seperti magrib isya subuh bacaan-bacaanna teh seperti Fatihah jeung surat kan dijaharkeun ditarikeun. Kumaha ieu maca ta'udna? Fa in ta'awada maka lamun maca ta'ud jalma fillati dina salat anu yujharu dijaharkeun piha dina ieu lati naon bil qiraati kalawan bacaan pahal yajharu maka naha narikeun ieu jalma kana ieu baca ta'ud. Kumaha ieu maca ta'udna ketika nu dibacana teh salat magrib isya subuh bacaan-bacaanna teh Fatihah sareng surat teh sok ditarikeun. Kumaha ieu maca ta'udna? Nah sunat ditarikeun atawa henteu? Fihi eta tetep dina jawaban naha meunang ditarikeun jeung henteu khilafun ari ikhtilaf. Jadi jawabanna ikhtilaf. Min ashabina eta tetep tina sapalihna ashab urang sadaya man ari aya jalmi qala nu nyarios jalmi yasurru eta ngalaunkeun ieu jalma. Jadi ikhtilaf aya anu berpendapat bahwa ketika maca ta'udna cek ashab mah sok sanajan bacaan-bacaanna ditarikeun seperti magrib isya subuh maka maca ta'udna mah dilaunkeun. Wa qala sareng nyarios al jumhur para ulama li Syafi'i eta pikeun Imam Syafi'i fil mas'alati dina ieu masalah kaulani ari dua kaul. Jadi nyarios ulama jumhur nurutkeun Imam Syafi'i dina masalah ta'ud anu bacaan anu ditarikeun ieu jawabanna aya dua kaul.
ahaduhuma ari salah saijena ieu kaolani yastawi eta akur naon al jahru ditarikeun wal isroru sareng dilaunkeun wahwa ari ahaduhuma teh nasuhu eta nasna Imam Syafi'i fil ummi dina kitab cek tadi nurutkeun Imam Syafi'i aya dua kaul kahiji hukumna sarua antara ditarikeun jeung dilaunkeun bahwa bacaan nu ditarikeun jeung dilaunkeun itu hukumna sarua bae eta teh nurutkeun nas Imam Syafi'i dina kitab Pendapat kadua wasani jeung ari nu kaduana yusanu eta disunatkeun naon al jahru dibaca tarik wahwa ari yusani nasuhu eta nasna Imam Syafi'i fil imla'i dina kitab al imla. Jadi kaul nu kadua mah hukumna ketika sholat maghrib isya subuh maca taun oge sunat ditarikeun itu nas Imam Syafi'i dina kitab al ari dina kitab nu tadi mah sarua erek nu bangsa ditarikeun bangsa dilaunkeun tetep kudu dilaunkeun maca taudna. Ari pendapat kaul kadua mah lamun bacaan ditarikeun maka taunna ge ditarikeun. Duana ge nas Imam Syafi'i. Wa minhum sareng eta tetep tina sapalihna itu ashabuna ashab man ari aya jalmi qala nu nyarios jalmi ihi eta tetep dina itu maca ta'ud kaulani eta aya dua kaul di antarana ashab aya nu berpendapat deui anu nyarios bahwa dina ieu bacaan ta'ud bacaan ta'ud ketika salat nu bangsa ditarikeun jawabanna dua kaul ahaduhuma ari salah sajina ieu kaulani ya jaharu narikeun jalma sohaha geus nyohehkeun hukana ahad saasaihu Abu Hamid al Asfaroyani imam ashabina al Iraqiyin wa ibu sareng sahibna ieu Syekh Abu Hamid al Mahali tegasna Imam Mahali wa gorihima sareng salianti ieu salianti Syekh Abu Hamid sareng sahib al Mahali. Jadi di antara ashab teh aya pendapat mengenai masalah ta'ud ditarikeun aya dua kaul nu kahiji berpendapat ditarikeun bae bacaan ta'udna ketika bacaan maghrib isya jeung subuh karena bacaan ditarikeun berarti maca ta'udna ge ditarikeun. Wahwa ari ieu jahar alladzi eta anu kana nu kabuktian yaf'alu midamal hukana ieu ladzi Abu Hurairah ta'anhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu eta anu jahar teh sakumaha anu tos dipidamal ku Abu Hurairah wa kana jeung kabuktian sa Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yasuru eta ngalaunkeun ieu Ibnu Umar wahwa ari asrar baca laun asahu al asahu eta kanu leuwih sahih ingda jumhuri ashabina nurutkeun jumhur urang sadaya bahwa ari ieu asrar atawa laun al muhtaru eta kaul muhtar kaul terpilih dipilih ari Ibnu Umar mah ketika bacaan ta'ud dina waktu salat nu dijaharkeun seperti salat maghrib salat isya salat subuh kan maca Fatihahna jahar takumaha ieu maca ta'udna nah ditarikeun nah dilaunkeun nurutkeun Ibnu Umar mah bacaan ta'udna dilaunkeun maca ta'ud hukumna sunat bari sunatna dilaunkeun ta ieu pendapat ashab pendapat nu leuwih sahih nurutkeun jumhur para ashab gitu jumhurna para ulama ashab wahwa al muhtar ta ieu kaul anu terpilih jadi kaul terpilih mah maca ta'udna launkeun matak di urang rata-rata sateuacan maca bismillah sok maca ta'ud heula bari maca ta'udna dilaunkeun karena nyanak pendapat anu mukhtar kaul anu terpilih. Babul qiraati ba'da ta'udi ari ieu bab eta mertelakeun bacaan sabada ta'ud nyata maca Fatihah sabada maca ta'ud.
I'lam kanyahokeun ku anjeun anal qiraata kana saenyana maca Fatihah wajibatun neta hukumna wajib fi sholati dina sholat bil ijma'i kalawan ijma' ma'an nususi sartana pirang-pirang nas al mutadhahirati nudohir. Wa madhabina sareng nurutkeun madhab urang sadaya. Wa madhabil jumhuri sareng nurutkeun madhab jumhur. Jadi kanyahokeun bacaan Fatihah itu hukumna wajib dina salat kalawan ijma para ulama sareng nas anu dohir bahwa nurutkeun para madhab termasuk jumhur para ulama sadayana berpendapat maca Fatihah teh hukumna wajib. Anna qiraatal Fatihati kana sanyana bacaan Fatihah maca Fatihah wajibatun eta hukumna wajib kitu cek pendapat jumhur. La yuji uta cukup naon gue ruha salianti Fatihah liman pikeun jalma qadaro nu kaduga jalma alaiha kana maca Fatihah lil hadisi sahihi karena aya hadis anu sahih. Anna Rasulullah kana sanyana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh Kanjeng Rasul la tuziu henteu cukup naon salatun salat la yuqra'u nu teu dibaca fi hadina ye salat naon bi Fatihatil kitabi Fatihahna kitab. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hatim bin Habban sareng Abu Hatim bin Habban. Jadi bacaan Fatihah eta hukumna wajib. Kulantaran maca Fatihah wajib lamun jalma keur salat teu maca Fatihah maka ieu jalma bakal diganjar ku teu maca Fatihahna bari salatna henteu sah. Sabab la yuji ugairuha liman qadaro alaiha teu cukup bacaan Fatihah diganti kuno sejen lamun ieu jalma mampu atau bisa maca Fatihah. Jalma nu bisa maca Fatihah kari-kari teu maca Fatihah maka teu cukup salatna eta jalma. Karena aya hadis saur hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul ngadauhkeun la tuji'u sholatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Teu cukup salatna sahabae jalma, salatna jalma anu teu dibaca dina salat teu dibaca Fatihah kitab. Wa fi sahihaini sareng aya dina kitab sahih 2 tegasna kitab Bukhari Muslim an Rasulillah katam piti Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La sholata illa bi Fatihatil kitabi saur Rasul. La sholata teu aya salat illa bi Fatihatil kitabi kecuali kalawan Fatihah kitab. Jadi lamun aya jalma salat heg teu maca Fatihah bari ieu jalma teh mampu bisa maca Fatihahna maka salatna henteu jadi. Jadi teu kaasup salat lamun dina salat henteu maca Fatihah. Wa yajibu sareng wajib naon qiraatu bismillahirrahmanirrahim. Bacaan maca bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu kitab Adkar Nawawi maca bismillahirrahmanirrahim eta hukumna wajib. Kudu maca bismillahirrahmanirrahim. Naon margina? Wahia ari bismillahirrahmanirrahim teh ayatun kamilatun eta ayat anu sampurna min awalil Fatihati timimiti Fatihah. Jadi maca bismillah eta hukumna wajib. Sabab bismillah teh termasuk ayat Fatihah. Wa tajibu sareng wajib naon qiraatul Fatihati maca Fatihah bijami tasydidatiha kalawan sakabeh pirang-pirang tasydidna Fatihah. Wahia ari tasydid Fatihah arba'a sarota eta 14 naonana tasydidatan tasdidna. Nya kitu deui dina keur salat bahkan di luar salat wajib maca Fatihah teh sakabeh dina maca Fatihah sakabeh tasdidna Fatihah kudu dibaca. Ngana tasdidna Fatihah timimiti bismillahirrahmanirrahim itu sadayana aya 14 tasdidna. 14 tasdidna nu mana 14 teh salasun narinu tilu fil basmalati eta dina bismillah. Tilu dina ayat bismillahirrahmanirrahim itu ayat tilu. Wal baqi jeung ari sasesana
ba'daha eta sabada basmalah. Jadi sadayana aya 14 anu tilu dina naon? Dina bismillah, berarti nu 11 deui ti mimiti alhamdulillah, alhamdulillah tah sampai walau dolin, itu sadayana jumlah ti bismillah sampai walau dolin teh aya 14. Pa in uhilla, pa in akhilla, maka lamun teu mah nyacadkeun jalma bitasdidatin wahidatin kana hiji tasdid nu sahiji, batolat maka batal naon qiraatuhu bacaanana ieu jalma. Lamun teu mah jalma maca Fatihah nu tadi patasdidna dina Fatihah teh aya 14, kari-kari aya hiji weh teu dibaca tasdidna, maka bacaanana batal. Bacaan Fatihahna batal, bacaan Fatihahna teu sah, berarti salatna oge batal, salatna oge teu sah. Wa yajibu sareng wajib naon ayaqroa yen maca jalma hakana ieu Fatihah murattabatan barina tartib mutawaliyatan tur anu tuluy-tuluy. Bacaan Fatihahna kudu nyusun, kudu tartib bari tuluy-tuluy. Dimimiti ayat kahiji bismillahirrahmanirrahim kudu nyusun sadayana. Sareng kudu tuluy-tuluy, ulah misalna ngarenghap heula komo 5 renghap 6 renghap mah wae berarti eta henteu kaasup tuluy-tuluy. Pa in taroka, maka lamun teh mah ninggalkeun jalma tartibah kana tartibna Fatihah au muwalatiha atawa kana pirang kana tuluy-tuluyna ieu Fatihah, lam tasih maka teu sah naon qiraatuhu bacaanana ieu jalma. Cek tadi wajib maca Fatihah teh kudu tartib, kudu tuluy-tuluy. Kumaha lamun jalma teh henteu tartib maca Fatihahna? Dibaca mah dibaca kabeh ngan teu nyusun, teu tartib. Contoh misalna Maliki yaumiddin, itu bismillahirrahmanirrahim, tah teu nyusun, teu tartib. Maka lamun teh mah bacaan jalma na teh Fatihahna teh henteu tartib atawa teu tuluy-tuluy, maka teu sah bacaanana. Bacaan Fatihahna henteu sah. Di mana-mana teu sah bacaanana, otomatis Fatihahna teu sah. Fatihahna teu sah, otomatis salat oge henteu sah. Wa yu'daru sareng diuduran pisukuti dina repe biqadri nafusi sakalawan saukuran napas. Lamun kitu mah tuluy-tuluyna teh istirahat heula urang saukuran napas heula. Contoh bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, napas heula tah eta mah kaasup diuduran. Maca Fatihahna misalna kasalang heula kuna napas. Walau sajada, jeung lamun teh mah sujud si jalma, walau sajada jeung lamun teh mah sujud sa'al makmumu makmum ma'al imami sartana imam litilawati kana sujud tilawah, aw sami'a atawa ngadenge si makmum takminal imami kana maca amina imam, pa'amana terus saya maca amin ya si makmum litaminihi karena maca amina ya imam. Awasala atawa minta si makmum ar-rahmata kana rahmat, atau minta ya imam ar-rahmata kana rahmat, awis ta'ada atawa nyuhunkeun pangriksa si makmum teh minan nari, si imam teh minan nari kapayun pailna. Awis ta'ada atawa minta pangriksa minan nari tina api neraka likiraatil imami karena bacaan imam, atawa minta pangriksa si makmum minan nari tina api neraka karena bacaan anak imam, makana perkara yaqtadi nungudukeun ieu madalika kana ista'ada minan nar. Wal makmumu bari ari makmum pi asnail fatihati eta dina tengah-tengah maca Fatihah, lam tanqati maka henteu gugur atau tepegat naon qiraatuhu bacaanana ieu makmum ala asohil wajhaini nurutkeun pangsohehna pirang wajhina, nurutkeun pangsohehna pirang-pirang jalan, li annahu kana sanyana jalma
ma'durun eta nu diuduran. Maksudna lamun teh mah aya si makmum imam keur maca surat, si makmum teh maca Fatihah kan gitu. Ketika imam maca Fatihah, makmum sunat ngupingkeun. Ketika imam maca surat, kari-kari maka makmum kudu maca Fatihah. Tah makmum keur maca Fatihah teh kabeneran imam teh maca naon? Maca surat nu aya sujud tilawah. Contoh maca wasjud waqtarib gitu. Tah berarti eta sujud tilawah heula. Sedengkeun ari makmum karek maca Maliki Yaumiddin, sedengkeun makmum teh karek maca Maliki Yaumiddin. Nah, keur maca tengah-tengah maca Fatihah. Ari imam ujug-ujug sujud tilawah. Sedengkeun kewajiban makmum naon bae nu dilakukeun ku imam kudu nuturkeun. Imam sujud tilawah, makmum oge sunat sujud tilawah. Santos sujud tilawah imam nangtung, makmum oge kudu nangtung. Terus maca neruskeun deui eta bacaan Fatihah. Tah bacaan Fatihah imam makmum ieu kaasup megatkeun bacaan teu? Henteu. Maka hukumna eta bacaan Fatihah nu tadi kaselang ku sujud tilawah eta mah kaasupkeun ma'durun, eta mah kaasupkeun anu diuduran. Atawa sapertikeun si makmum teh ngadengekeun bacaan imam keur macakeun cek imam teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam Rabbighfir wal walidi amin. Tah makmum keur maca Fatihah, can tamat Fatihah di tengah-tengah maca Fatihah. Sedengkeun disunatkeun ketika imam maca waladdallin terus dibarengan ku imam maca amin. Sabab aya keterangan ketika imam jeung makmum maca amin bareng, imam jeung makmum, maka eta teh bakal diaminan ku malaikat. Itu. Tak kumaha tah si makmum keur tengah-tengah maca Fatihah can anggeus terus nyelang heula ku ngajawab amin. Kumaha? Nah biasana eta bacaan gitu teh lamun dina salat tarawih mun di urang makan ke dina tarawih urang kan teu wakan nurut naon teu wakan nungguan anggeusna imam. Imam karek naon Ar-Rahmanir Rahim, makmum karek Bismillahirrahmanirrahim. Imam waladdallin makmum macan tamat kitu. Tah sunat heula maca amin. Tah ku kaselang maca amin heula ieu makmum ta eta mah teu kaasup kaasupkeun megatkeun eureun tina bacaan Fatihah. Eta mah kaasupna ma'dur. Eta mah kaasupkeun anu diuduran. Jadi awal mampil Fatihah lam tan jadi henteu kaasup megatkeun bacaan. Atawa si imam teh misalna maca surat dina eta surat teh aya bacaan bacaan nyungkeun rahmat ka Allah gitu. Tah terus si makmum teh dina ieu eureun heula minta rahmat ka Gusti Allah. Nah, eta oge kaasup ma'dur keneh. Atawa si imam teh keur maca surat dina eta surat teh nu dibacakeun ku imam teh misalna membacakeun masalah siksaan api neraka itunya. Terus we makmum nyuhunkeun perlindungan ka Allah tina naon? Tina api neraka. Ta eta oge termasuk henteu kaasup begatkeun bacaan Fatihah, masih kaasupkeun ma'durun anu diuduran. Paslun, hadirin sadaya nu kusim kuring dihormati, rupina pangaosan cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Mangga tutup sasarengan doa majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.